Kang ngiring calik. Mangga, Mang. Nuju ngantosan saha gitu, Mang? Henteu ngantosan saha, cuman kieu we rarudet kana hulu ieu teh. Kumaha coba Mang caritakeun? Keur bingung ieu teh, budak kedap di asup sakola. Ari duit kurang jeung meuli alat-alat sakolana. Oh gitu, emang sabaraha Mang biaya sakolana? Kurang lebihna 4 jutaan. Lumayan geningnya Mang. Ieu abdi aya sedikit rezeki kanggo akang, ditarimanya Kang. Bener ya teh Mang? Bener atuh sok jang beli baju budak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun, hatur nuhun. Beres ya halus videona dijamin viral. Oke siap. Aduh Kang hampura tadi mangan saukur konten punten pisan eta artos badai dicandak di. Eh.